Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patupang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV Dongeng Sunda urang sarerea. Nah, dina waktos ayeuna simkuring aya hiji dongeng nyaeta anu judulna Lebah Tanjakan Peuting-peuting. Dongeng ieu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2877 karya Sayyidah Nawab Ahwatul. Hayu urang teras wae kana dongengna, wilujeng manco siapkeun leuteuna sareng kopieuna nya. Wilujeng ngadangukeun anu judulna Lebah Tanjakan Peuting-peuting. Geus biasa usum libur lebaran mah kaayaan di jalan raya teh kacida pisan ramena. Boh rame ku motor, boh rame ku mobil pribadi atawa mobil umum. Kabeh pasesedek minuhan jalan, tujuanana sarua rek ngadon pariknik ka tempat-tempat wisata. Kitu oge kuring sakulawarga unggal liburan lebaran teh sok ngarencanakeun pelesiran ka basisir. Sakalian silaturahmi kadulur nu imahna aya di wewengkon nu teu jauh ti basisir. Ari kulawarga kuring geus maneh ti sababaraha taun ka tukang oge lamun rek indit-inditan dina usum libur lebaran teh sok ngahajakeun inditna kasorenakeun jeung milih ngaliwatan jalan motong. Sabab horea mun kudu nyanghareupan macetna. Keun wae ngahaja rek sare di jalan ngarah isukna di basisir bisa seubeuh ulin ti isuk-isuk nepi ka pasosore. Harita basa lebaran tahun 2018 saenggeus jarah ka makam, kuring jeung kulawarga siap-siap rek indit ka daerah Garut Selatan, pernah namah ka basisir Cijeruk lantaran aya dulur nu imahna di dinya. Indit teh wanci tunggang gunung, nu nyupiran mobil teh uak kuring sorangan. Anjeunna mawa mobil ngaliwatan jalan Singajaya lantaran rek nyimpang heula ka dulur nu aya di Bojong. Sajajalan waktu muru ka bojongkeun mah kaayaan di jero mobil teh rame keneh. Hareureuy gogonjakan saruka bunga, seuseurean bari uplek ngobrolkeun lalakon baheula basa mamah, bibi jeung uwa ngarorak keneh. Teu karasa geuning kira-kira wanci harieum beungeut kuring sakulawarga geus nepi deui di imah dulur nu aya di Bojong. Ari ngaranna tamu, komo ieu mah deui dulur, puguh we sok disuguhan heula dahareun. Malah mah ditawaran dahar sagala. Geus kitu mah aya nu dahar heula, aya nu salat heula da geus waktuna. Pilih genti lantaran kabereg ku waktu tea. Dan nu jadi tujuan utama mah apan ka basisir Cijeruk. Teu lila tidinya kalah hujan ngagebret, bari nungguan hujan raat, kuring jeung kulawarga ngamanfaatkeun waktu keur ngobrol deui. Teu karasa ari dibawa ngobrol mah hujan geus raat, wanci sareureuh budak kuring jeung kulawarga amitan darek indit deui neruskeun lalampahan ka basisir Cijeruk. Mobil tuluy ngageuleuyeung muru ka tujuan, teu lila tidinya kuring kasarean. Kurang leuwih aya kana setengah jam kuring lilir lantaran reuwas ngadenge nu gegerenyeman. Pas diregepkeun deui geuningan uwa istri keur sholawatan. Kaayaan di jero mobil beut ngadadak karasa keung, simpe pisan taya sora mobil atawa motor sejen nu papaliwat. Nu kadegengan sora mobil nu keur ditumpakkan hungkul maju lalaunan, da kaayaan jalan nu laleueur urut kahujanan. Kuring teu bisa sare deui, tuluy we nyileuk bari ngiluan sholawatan dina jero hate. Ngahaja ngarah hate tentrem jeung salawasna aya dina panangtayungan Gusti. Sabot sholawatan, culang cileung ningali dulur nu diuk di gigireun kuring, kawasna sarua ngarasakeun naon nu ku kuring dirasakeun. Ningali kabelebah kaca mobil kabeh luar ngadadak ting sariak. Lantaran di luar tatangkalan hungkul mani poek jeung harieum.
tapi kuring tuluy babacaan sabisa-bisa sangkan ngaleungitkeun kasieun. Teu lila tidinya papaliwat jeung mobil ti hareup sanajan kudu ngelehan heula mere jalan, sangkan eta mobil bisa ngaliwat lantaran jalanna probis. Ngan jadi asa aya batur keung di jalan mawa regreg, artina lain ngan rombongan kuring wungkul nu aya di jalan teh. Saenggeus mobil maju deui, teu lila tidinya aya tanjakan nu kawilang netek jeung panjang. Jaba jalanna tarahal ku batu. Kareret kacaangan lampu mobil mah aspalna sigana geus beak kari batu koral sagede sirah orok. Biasana memang dina tanjakan ieu nu dipikakeungeun teh geus beda riak jeung karasana ti barang rek mimiti nanjak oge. Ti handap keneh ge supir teh geus ngagas tarik naker. Tapi pas mobil geus maju rek ngaliwatan eta tanjakan, di tengah-tengah tanjakan mobil ujug-ujug ngarandeg teu bisa maju deui. Kesang badag kesang lemut karasa kuring. Najan loba batur oge asa keung jeung pikasieun. Teu lila tidinya supir nitah nu araya dina jok kadua, katilu jeung kaobat kudu tarurun tina mobil. Kudu leumpang ka hareup terus nungguan di pos. Kuring jeung dulur-dulur nu diuk di jok kadua, katilu jeung kaopat langsung keluar. Nu di jok panghareupna mah nu jeung supir jeung jok pang tukangna pisan teu tarurun. Di jok pang tukangna aya indung kuring jeung dua dulur kuring nu salah sahijina calon panganten. Mobil teh mundur deui horeng sigana rek ngawahan nepi ka lampu hareup, mobil teu katingali bakat ku jauh mundurna. Mobil teh lila teu datang-datang bari teu kaciri oge hibar cahya lampuna. Kabeh nu araya taya nu teu hariwang. Jaba kaayaan sabudeureun teh di tengah leuweung luang liwung. Bari kaayaan tengah peuting. Pikiran goreng nyaliara. Buah-buah mobil teh kalah terus digebrus atawa mogok di handap. Rupa-rupa pikiran goreng datang minuhan sirah. Heuleut sababaraha menit mah karek rada regreg greng-greng sora mobil kadenge keur digas tarik pisan. Sorot cahaya lampuna hibar ka hareup. Mobil teh horeng teu bisa naek, malah kungsi ngarendeg deui wae di tengah-tengah tanjakan. Ngan alhamdulillah nalika digas deui mobil bisa ngaliwatan tanjakan. Syukur alhamdulillah kuring jeung dulur-dulur salamet nepi ka imah dulur kuring nu aya di basisir Cijeruk. Geuning saenggeus tanjakan eta teh aya meureun 1 kilometer deui ka jalan raya. Saenggeusna nepi di imah dulur jam 2 janari, supir karek wani nyarita yen tadi di jalan manehna poho henteu ngelaksonan heula. Nya geus biasa meureun urang oge ngadenge mitos-mitos di jalan nu kudu ku supir dilakonan lamun pareng ngaliwatan jalan-jalan khusus nu loba kacaritakeun atawa pikageugeumeueun. Mobil teh cenah kalah karasa beuki berat, leuwih-leuwih ti samemeh kuring nu aya di jok 2, 3 jeung 4 tarurun. Rarasaan teh cenah aya nu ngagusur ka tukang jeung mawa muatan nu kacida pisan beratna. Kuring ngabiri-gidig ngadengena untung teu dicaritakeun waktu di jalan. Ngabandungan di imah oge geus asa ting puringkak. Teu kungsi lila tidinya dulur kuring nu diuk di jok pang tukangna oge mairan. Cenah pas di tengah-tengah tanjakan, jaketna murag karena bagasi di tukang. Tuluy kumanehna dirongkong bari ngalik ka tukang. Barang rek nyokot jaket kareret tukangun mobil teh siga aya mobil oge nutulkeun ampir paadek pisan. Lampuna beda ti mobil-mobil sejen, cahayana bodas moncorong. Ari disidik-sidik siga lain mobil, nu nuturkeun teh siga sato sagede mobil nu rek ngarekeb. Teu garuah kanu sejen cenah. Geut we babacaan sabisa-bisa bari mereumkeun panon. Saenggeus dulur kuring nyaritakeun naon anu dirasakeun ku manehna pas di jalan, karek jendela nu di tengah imah jol melenge. Cep cerempling lantaran ngadadak muriding. Plug. Di luar kadenge sora jiga aya nu murag tapi duka naon. Geus sarare, geus jam 2 janari, laina isuk rek murusan res. Nu boga imah nitah sare bari mareuman lampu. Lamun dipikir-pikir sora naon tah? Buah nuturkeun. Wallahu alam. Sakitu panginten pamirsa, aya dongeng anu judulna Lebah Tanjakan Peuting-peuting kenging Sayyidah Nawab Ahwatul. Anjeunna teh mahasiswa teueuh Garut anu kiwari nyuprih ilmu di Fakultas Pajajaran
di jurusan sastra Sunda. Mugia tiasa ngahibur, tong hilapnya di subscribe serang komen channel Dongsun TV. Diantos di dongeng-dongeng salajena sakitu wae ti simkuring hapunten bila aya kakirangan sareng kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.